Aduh, mak, enggak, mak. Enggak, mak. Mak, enggak. Mak. Mak. Sing sadar atuh ingat umur, mak. Aing mah ieu teh asa ringet ka sawah itu baru dah salaki eueuh budak baraladung. Daripada jalan nu kieu mending ka sawah aing mah. Sok sieun ka sawah teh mangku atawa urug. Aduh ieu boboko ka mana di sugan we aya alaeun atuh di sawah. Nah ieu meureun aja. Bapak sia mah geus wargaheun ka sawah teh baru dekat. Hayu atuh ah. Semarlang ka sawah teh geus lila. Aduh jabat cara deung di bawah. Sieun katingan kalapa anu. Ari kahijana anak di rumah. Aduh, tepuk rasaan itu ya. Sare nangis wareg, di magrib kan di kamar ini sare itu. Kesawah ya? Kasawah. Nah tutut ya. Kudu ka mana tah? Kudu neangan usap berenang tutut mah. Etam disair. Disair. Make baju. Balikeun sawahna. Bener. Pakai sawah si emak anu karek ngamplang. Iya. Urang acak-acak. Ayo, ayo mana we? Dah. Nah, ngamak mah si mana tah? Ya, keceburkeun. Ayo. Lul. Tong asa-asa. Ya. Oh. Eta ngawa? Kan heula. Ulah asa-asa karu sakalian. Tah bener Mus. Iya, emang mau. Ayo atuh di Make senang tong. Ah, mau make senang abis si leungit ke dicokot Pakai jas, Mus. Wadahna mah, wadahna. Hese ari geus mak make. Sieun labu. Tuh apa udah aku. Ya Allah, berarti sok sieun arurug sawah teh lah nyaeta. Bari-bari nguner tutut teh ka sawah mah. Ini kan dia jalan. Masya Allah, ini batur mah parete aralus. Ini marah rontok dia. Kemarin aing panen. Aing perlu belakang kaki, ini tinggal balik ya. Mereka saha di kira begini. Sawah air depan kesan menang-menang rusak meski awas ya rasa ayo atuh sia giring-giring. Tutut na kablah ieu. Ela awas tahan awas. Oh astagfirullah. Oh cek aing oge tahan. Awas kalah tutut mah. Ieu tutut lingas ieu teh. Peranakan ti Australia ku sih hanya teh. Lain sapi hungkul. Tutut oge ti Australia. Tah, Laku aya dihakan atuh tutut. Atah ada eta mah sama lagi ya. Dihanap. Panait ning. Dihanap. Tah. Awas. Cek aing oge. Bahe tunya ah. Sia mah kacida aing mah. Geus ampun geus loba batu.
Jangan, jangan. Kang Yusuf mah. Ayo mau kasih kabar. Ese, aduh. Oh, ibu ya. Kunaon ubara itu ya, aduh. Awas ya kau aing kehem. Mana batu kehem? Ana lupa. Sawah. Woi, orangnya kumaha teh? Aduh, siapa ieu dong ngalebeunang ieu. Tolongan barudak. Aing disiksa. Aduh, teh capek ngurusan sawah teh ieu bisa diacak-acak ieu. Teu nyaho mah. Itu sih musik mamang. Ada. Capek. Alah sia barudak itu muskeun disiksa kudu buka sawah atuh. Heeh, si aku mesti mah teh ning. Aing mah aduh tinggalkeun atau tulungan ieu teh. Tapi saya tahu hargaan lah mun tinggalkeun lah. Ayo lah. Mang, kitu ge babaturan, Mang. Tak goreng patut loba stokna di pasar oge kitu mah tinggal neangan. Karek teh meulina, Mang. Karunya. Mamang ge. Sia mah tuh. Aya mau ngurusan di mana? Aing mah Kotong. Aduh, paling aduh. Ayo. Oh, kan dibulkeun si mama kan. Kumaha teuing. Gotong. Lompat. Lompat. Manten namanya. dah dan nama gotong dewe ka sawahkeun. Wah, Aduh, ada si emak teh meuli gitu-gitu ting. tanah Tengah menan si emak salah. Kebenaran, Mas. Si emak. heran Kilo teh lolot, aduh. awewe ge tanaga teh ini jiga sapi Australia teh gini. Anu tak cinta anu saton. Tanaga teh bener-bener gede. Tadi Australia, enak Itali, anu mana bener ya teh. Ayo nongol kena buru-buru balik. Orang Nyumput balik. pasti ngakalahkeun ieu mah. Terus ngakalahkeun jeung salakina ke. Wah bener. Pasti kaburu eling manten. Balik kana Si mana udang deui. Balik si urat manten. Gak ada barudak aing. Doraka sia barudak. Aing dikutuk sia dirabuk kali. Pokoknya dikakalakeun ku aing pokona mah lah. Ya, kayak Jangan. Kang Yusuf mah. Ayo mau kasih kabar.